Abdi nurek dibuat nurek milu maculna mau panas gara sok istiran panon namun gitu mah istiran panon batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri gitu jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah cing nepi teteh kana rasa kain ge nyaho pugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tak kitu jang jalankeun desa popoe ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampahkeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok meni jauh tina kitu kana usaha atuh lompat teh kana dunya kieu we atuh kieu we abe si laing jadi ubar jalan ka sawarga marumit ta eta we pikiran mah rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rulungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke neraka nya babari harurung harerang pikabitaeun dulu jang teu nyaho yo jurali teh urang teh sagoreng teh matakula kabita mode abdi gitu budak ngora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu ari geus bageuning hare-hare panggih oge nongong we gitu jawab ku akang atuh da keur noron gitu da mare eta jika ngomongkeun alus bieu tak kitu deuleu jang oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar di masjid berang puting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulaanan patokan urang mah eta teh patokan teh nu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing lanan aya ieu ge kopi mah loba teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan akang heueuh je euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun jeung tibatan maling mending nak dagang kopi matak bae tong dicarekan tah kitu jang geus heulaanan sepi ka ijanya ke di mana aya waktu sambung deui di mana aya waktu urang ngobrol deui gara lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang urang ngobrol keur
Wajana sepi jempling. Urang panggihkeun sajeng tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud silaing. Eta. Hah? Itu Siapa? Itu saya mendewek ke acara. Oh nyata keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat ieu nya nya. Heeh. Eta nu galedeg gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana. Agamana. Ongkoh di negara teh agama teh aya menterina. Ai kitu, tapi nah buat nu korupsi. Heeh. Mending geus eueuh khawatir. Ai paniatanna mah nyaah ka negara jeung ka masyarakat teh Pak, dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa. Komitmen awal teh kitu pan komitmen awal. Ngan akhirna ka itu tah. Teteh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina deuk mah kana kakawasaan Kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan nah borangan sieun ku juri lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi teh ai pagi kabur geuningan nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh deuleuh Barijeng fakir miskin mah ukur dahar. Lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha? Tah teuing. Wawa leuwih. Diheung teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu. Kone antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Benar. Oh begitu ya. Itu doi. Eta opandi. Terima kasih atuh dawala atas perhatiannya. Terima kasih Toy. Kembali. Tah kitu jak. Tah ajeuna mah urang balik we kana pokok urang. Balik dewe ka Salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Eta pokona mah ieu nama urang mah. Ngan mihape eta hate. Lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipikamelang ku dewek teh. Ieu. Bisi ka doktrin. Bisi ka pangaruh. Bisi aya nu nyuci otak. Kade. Dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri. Bunuh diri ta eta kade. Tong boronya ka diri batur diri sorangan geus dari pikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleu. Euy. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing. Jihad. Jihad walau. Nah, sia teh meuni kamalinaan. Kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi. Nah, sia teh atuh da beda jeung urang agamana nu matak perlu dibom. Itu si goblok. Amuing boa-boa. Nah, pikiran jaka. Ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngabeledug. Iya bom hukum. Mending bau awak. Jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum. Lain ngabom batur. Mending bau awak jeung bau akhlak mah. Heeh. Bau awakmu. Ya. Lir pendra. Ieu ge.
barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan Doh, leres. katauhidan sapraptanepun Bima lan Gatot Kaca tipu Sir Daya Amarta sampun dumugi dhateng ngarsa. Doh. Wah, Mar. Aja kaget, Bar. Wah, ulah kaget, Wah. Naon teh, Jak? Lu kan deui. Naonnya? What? Bar. Tak Mai. beok gitu. Moal sabun. Tukang tahu meureun. Odol keur bobogohan. Sada ieu, Pak, sada dunungan, Pak. Soranna mah. Saha? Aja kaget, Bar. Uluh. Bapak. Dulu itu Ujang. Sora suruh Juragan Agung, Jak. Abui. Gusti Bima. dunungan. Sareng Juragan Gatot Kaca, Pak. Ayana era aing nyuguhan ku naon, Jak? Naon? Pencit hayam. Apaan geus dijual? Hor. Ieu lagi dijual kan ke Pajasin. Gurame atuh. Gurame nanahaon sia teh di Balong Batur. Namun urukan ngabalong mure. Marukana ngabalong urang si teh. Digawe bukan boga balong. Sampe atuh rabut karek ceb. Karek. Mendingna. Hirup teu meuneu wakaboga. Minta heula Pak Haji apa? Juragan Ageng. Rakap lu gawe mah. Amuing yang ligi. Datan nirata ngademane pakulingan rana. Pakulingan rana. Katuran rawuh nun terima mah cager aya hibar agak nuhun sareng saha agan jeung anak aing si Gatot mah nuhun mangalingi semua aturan rawuh agan lima wot cager hibar kulan nuhun ti abdi ge teu kantun agan semua aturan rawuh dawala terima lula cager aya hibar kulan kumaha geus aya hujan ka dieu nemeh 2 kali kulan 2 kali geus sakedap subuh kamari aya bengi ageung geus sakedeung kumaha parek panen lumawi gagal panen abdi teh kulan 2 hektar teu kaala kuberit sanes banjir sanes naon nya diala we kudu bogana ulah kaget wah. Geuning ieu teh Bapak Panglima ngahaturkeun semah katuran rawuh nuhun wa damai. Aya hibar lu geuning ieu teh Bapak Brigjen. Aduh. Bapak Kabupaten. Haturan rawuh lan nuhun bot cager. Aya hibar lan ti abdi ge anom ngahaturkeun semah katuran rawuh nuhun. Sararehat sadayana wa darama. Wa istri saya mangga ligi agan ligi.
Pajasi Kangkung Bandung dibantun mah kaci lampan hari urang jungjung urang dukung jungjungkeun mah darajat seni Kangkung Bandung iya Kangkung Bandung diicamakan diicamakan Kamajaya Aya Kang Herdi. Urang jungjung ibu sending urang dukung seni budaya Kangkung Bandung deui Kang Herdi Pangalengan Kangkung Bandung deui diicamakan hari diicamakan curang nafsu mangprung iya darah bentuk marang temangki Aya Paji. kemana-mana kemana-mana ngayukeun diri Ciko. kata jabuan kakalir kata jabuan kemana-mana ngayukeun pikir moal paler geuningan daku sabun ari kemana-mana ngayukeun pikir moal paler ku sabun Aya ada di Cipapa. engket kembang wera Aya Paji Asin. engket Pancasila dasar negara ket engket kembang wera ret Pancasila dasar negara Kon Wahyu. Aya Paji Asep Wahyu. Rek di oconan gunungan rek di oconan
bingah aman taso bingah kagiri-giri wakiat lerah ke ingkang kaningali bingah amarwata suta bingah kagiri-giri ningali kedayok ingkang sampun prapta kedayok ingkang sampun prapta kalau Asta jingat dawala bingah kusumpingna menak tipu serdaya doh yeun nerah kangandika anu aya anak nu tapi nonda mengahaturkan semakaturan rawuh kahujung panjenengan juragan ageng nun rimawan juragan ano wa nuhun wa kalih nanti eta aya kurewas batenu bingah dicampuran kurewas ari bingahna dinten ieu tiasa tepang kalayan leuwasna teh teu aya wartos ti tadina atuh panginten jisim abdi teh moal tiasa masihan leuteun anu raraos kangge menak-menak teu sedaya ulah ngariweukeun mah ulah ngariweukeun wa tong ngarepotkeun wa tong ngarepotkeun segala ya abdi ge ngahaturkeun semahaturan rawuh kula juragan ageng hot terima hot ti abdi ge teu kantun agan terima dawala sumuhun ieu teh mun reuwas kulan paingan reset jalmi palih ditu ai manawi teh bade nonton Persib kajala karupat nya hiji-hiji hese pisan hayang menang teh geuning oh meuni seset geuningan mo bari jeung di kandang bari di kandang ai biaya gede aya naon nun aya hal-hal nu bakal ditepikeun bat wa tere hajat deui wa bulan tere hajat man tere ngakule deui amuing naon ieu teh datangna ka dieu sabenerna aing terek mereka bunga ka si Semar timalan agan atuh bili eta da aya bulan naon duren seneng duren aya gitu lumawi bulan pawi palai meser akang foto merah ke sebisi dikepret ke kuaing goblok hayang nurut teh alah hayang menak teh ai kabungana teh si Arjuna rek kawin mar kulat si Arjuna si Jenet teh kawin ayana iraha itu nu bade naroskeun kaping panginten naroskeun kaping untungnya cau teh can dituar kulan geus ayaan kitu cauna heuh anu di pelak kamari karek kecap atuh si Arjuna wa mar dekawin ka adina Kresna nyaeta ka Subadra Mayang Arum lara ireng sumuhun iraha teh anu lumatak mah datang ka dieu oge
pada naroskeun kaping sareng sasina nun lain bade naon atuh ulah bade nyitak uleman atanapi bade ngadamel saragam Saragam, erek make. bade ngadamel saragam eta we ngadamel saragam lepis Aduh, lepis. akhirnya ka bos bos lepis Laras. bojong waru Bojong waru we. Haji Asep teh Asep Wahyu Nya apa Haji Asep Wahyu? Bukan kadinya we. Apa? atanapi bade pesanan pakaian jadi wanita atanapi pria Benar. boh kangge kebutuhan partai besar partai kecil di mana eta di Isrok Kaspita teh geuning Al Mubarokah Oh, barokah. nya Bapak Haji Adang bin Haji Ali Eta teh. Nih, muka cabang dibuka cabang di Jakarta bulan Oh, di aya cabang. Tanah Abang Tanah Abang. teu di Tanah Suci Tanah Abang Legung Jeung di tanah DKA. atuh kangge sembako atuh urang pesen kayaknya ka Pak Haji Gumelar Ka Pak Haji Gumelar. Di soreang. Ke soreang. nya dinya beas pada sabaraton Seueur. Bukan. nya Pak Haji Maman 88. ke acan Mantri Baran Mantri Baran aya. Anu rambutna bodas. bilih engke dina waktosna nikah atuh priyogi video syuting Ramayana foto Ramayana foto. nya Kang Dena teh geuning Kang di Granada FM Nya, Kang Dena we. Nya. Budakna. ngaputna ka Pak Haji Maulana Haji di Maulana soreang. cebek. Upami priyogi lau ka Haji Apo Haji Apo. Haji Mustofa Cikoneng Lamun kendang ka Kang Herdi Pangalengan. nya tah Urang Yahudi. bilih priyogi sayuranana ka itu ka Haji Acid Haji Acid. Haji Acid. Pangalengan sareng kayaknya tah ka Pak Haji Herdi Nah, ka Pangalengan Kang Herdi Pangalengan. nya bar ulah ieu teh aya kagagalan anu luar biasa mar kagagalan kumaha agan teh dina waktu si Gatot Kaca nanyakeun tanggal sabaraha kudu kawin si Arjuna ka negara Dwarwati kabesan Damayang Arum teh dipamajikan si Arjuna betahna teh di si Kresna di lanceukna Wah, tenan segala maning. Ari pek teh datang ka itu teh si Subadra teh keur dilamar nuju dilamar aya saingan mar nyaeta dilamar ku si Kakang Baladewa lanceuk panggedena si Mayang Arum kangge saha cenah nyaeta keur adi beuteungna si Burisrawa teh anu idiot geuning Iot. Anu sangkak geuningan. Burisrawa teh adi beuteungna Baladewa bogoheun ka si Subadra Wah. Di Mandaraka. jadi meureun si Kresna teh bingung mar alah eta kinten-kintenna atuh takadu naroskeun ka istrina bogoh ka mana kitu da abdi mah yakin kasih Burisrawa memadaekeun berwes Bogoheun. Hiji kitu ngomong. ya baku kulinciranana opat teh Aing ngomong tara bentes. eta nyaho ku kulinciranana opat da kungsi nyiaran aing mah Manona ge we hideungan. Ari sigi kanyu tilu. gitu mar kumaha atuh saha nu ditampi nah hati pihak urang atanapi pihak Gusti Prabu Baladewa ieu duanana can ditarima
teu acan acan matak diayakeun sayembara sayembara naon sayembara gelut abdi kahareupeun lah gelut jeung saha kitu-kitu nah nyaho sayembara naon agan sayembara anak ieu heug cenah Mayang Arum dek dikawin tong boro ku Burisrawa tong boro ku Arjuna. Sanajan budak angon oge teu aya halanganana asa bisa ngalaksanakeun pamentana. munut naon nun Munut naon? Rupa-rupa mar. Allah Mio Lain, bebe lain. Naon Blackberry Oh, nya. Blackberry. Lain nu kararitu bereuna tuh. Loba pamentana teh mar. sumuhun munut naon nun naon teh nu dipunutna teh kulan kue tongkol punya ya kue pinang bener sih goblok ayo pinang Minang dawuh kue kongko. jauh-jauh kena kue aja ya teh kue mau bolu atuh Tawa mari. Pamentana si Kresna teh bisa laksana kawin tapi kahiji nyaeta menta dibawakeun pangapit panganten istri cing sarupa jeung panganten istri pangapit panganten awewe lalaki cing sarupa jeung panganten lalaki ta ieu bingung aing ieu nah saha nu sarupa jeung si Arjuna jeung deui saha nu sarupa jeung si Mayang Arum uluh kage pangapitna teh ieu alah Allah saha nu sarupa jeung dudungan. anu sarupi sareng juragan Arjuna mah abdi we kan teu ngangge mahkota Jauh. dolanya kari ngamahkutaan dewek jiga Jeng. oh ngajak lain jiga Arjuna Jika naon? jiga jengkol arok siapa ini Jika jengkol bewek. atuh anu sarupi sareng Mayang Arum da eta teh hideung santen pun bapa we sia Da hideung nama teh kantun ngewig sarupa geura jeung penguin yang ngepret teh aing tuh kawas lain kakola teh. mung sakitu pamunutna teh nun aya deui alah munut naon deui wae ulah palai dirapalan di jalak harupat lain Oh, da. Batur mah di Mekah, ieu di lapang bola. nyaeta kaduana hayang dibawakeun tukang hias ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya dulu itu ujang Allah. tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya Gi. lah aya oge Gedeng Permoni ya Aya ge. Da lain tukang hias atuh teh mah. tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya ieu aing kakarang-ngadenge di mana eta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya di soreang teh aya nya Aya atuh dari tukang hias. duka di Cimareme taros kene ke Kang Oman Kakang Oman we taroskeun. tukang hias tapi gedeg gitu Gedeng Gedeng. Nu gedeng mah loba. dua tah mung sakitu loba seueur wa awewe matre lain matre kapan tih dengekeun kronologisna
eta teh apa aya nu ngalamar itu jadi bingung itu teh. Jadi disaemarakeun. Oh, bener. Gitu. Ieu mah teu nyaho kana awal pembicaraan. Kedep pondok larawan. Aya deui man. Nyaeta dina oleng panganten teh dina pelaminan teh hayang dibawakeun kepat ke si Badaru kepat ajaib kepat anu tanpa dikepatkeun ku jelema. Jadi meureun dina oleng panganten tenggina teh dina pelaminan teh bakal loba tamu harudang. Harudang bayung Tak kudu aya kepat anu bisa ngaleungitkeun harudang nyata kepat ke si Badaru kepat anu tanpa dikepatkeun ku jelema. Alah, Oi. Naon Kang? pantesnya gigireun panganten kenca katuhu kepat gede deh. Kepat ke si Badaru. Tapi tanpa dikepatkeun ku jelema ngiplik ku sorangan. Gampang atuh miwarang ucing. Manya ucing bisa ngiplikeun, mah make manya atuh make akal si ucingna. Ku jelema si ucing teh talian buntutna. Talikeun kana kepet. Hada moal ngepet meureun bujur ucing tarasonan. Tarasonan. Apa teh dek cicing? Ajak-ajakan. Da panas bayangkeun ku sia. Ajak-ajakan pasti. Tah ku ajeret-ajeretan teh meureunna kepet teh kikituan. Katarik benang. Bayangkeun ku sia. Heuh enek-enekan mungkul moal ngiplik. Keun bae. Aya deui nyaeta dina waktuna diuk dina pelaminan teh hayang dina pelaminan papajangan emas anu kabawana ku jelema 1000 Emas papajangan emas kacanakna teh ku jalma 1000. ye Aluh sabaraha gramu nya euy. Oh, lain gram deui tah mah atuh Kang. Ayeuna bayangkeun jelema saurang 50 gram. Heeh. Aya 50 kilo Kilo. kabawana. Ieu mah 50 kali Kali 1000. oh, loba pisan. Dola 50 kali 1000 sabaraha? 70 genep tuh loba pisan euy. Liar ngitungna manehna. 10 ton. Pintar sih da urang ngitungna. Oh, saya tahu. Orang goreng-goreng di KPU. kitu mah Uluh. deui-deui dina waktuna kawin teh hayang nabuh bedil karantaka bedil anu sing beledugna teh di awang-awang bari jeung nemongkeun sahaya Wah, bubur isatan mau. Aluh. Bubur isatan mau. Berat atuh. Yang di mana ayana? Dipindahan ke eueuh. Bedil karantaka. ye Jadi di sadana teh di awang-awang. di luhur Upami bedil di sadana dina bujur mah gampang lah. Taring ada hui, wewi boleh. 30 urang ngejelema teh paraban ku Hui Sumogoa. Hui boleh. Sama sabu gigi. deui dina oleng panganten teh hayang diayakeun gamelan silokananta gamelan tanpa ditakol ku panayagan tapi disada sorangan Hayang aing gemelan gitu lah. Genah. Moal loba panayagan meureunna peralatannya unggul. Yang teu kudu mere rokok deh. Heeh. Genah. Gamelan tanpa ditakol ku panayagan. ye Nah, tong nitah panayagan, titah we tukang suuk. Da lain panayagan teh mah. Kita we Apa tadi naon ge meureun ulah ditakol ku panayagan.
ngan nakol wungkul mau ngalagu kan bae bejakeun kemang boleh gitu bejakeun lagu buhun gitu dina waktuna oleh panganten teh hayang kukurilingan di alun-alun numpak kareta emas kareta bidarom digusur nate lain ku kuda tapi ku buta gede uluh ngadamal we kareta ngadama kareta kulan di Brom bejakeun teh emas gitu nya kapan hayang digusur teh ku buta gede tatangga abdi aya nu lolong eta teh buta geus sok eta mah buta teu nenyo ieu mah gede di butana eta ge gede ngan kanyutna deui man dina waktuna oleh panganten teh hayang dipanggigeulkeun ku monyet bodas dina arak-arakan teh aya oge monyet hideung mana bodas ieu mah nya bodasna karek beungeutna moal teh ka bapana sia teh kasahat teh ka monyet di mana sia geus nanya monyet bodas beungeutna nya urang neangan da ka aing teh setan sia teh da moal teh ka ua atawa si Uti akang deui hayang dibawakeun munding 100 jalu wungkul munding 100 jalu wungkul tapi sametuur ka handap barodas sukuna aya oge munding karek bodas beungeutna jeung can tanukan deui kasaha teh ka munding ai bapak munding lain tong amek kami mah kamuning awas ya geus eueuh dunungan Pak aing diancam aya bade sunut tepunukna tak kitu man kitu jadi bingung tak datangna ka dieu teh aing terek neangan ngan teu nyaho di mana ayana bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan ujar meneng-meneng Gusti patengah tenira ujar meneng-meneng Gusti patengah tenira patengah kaget kunira hamidanget Semar Padrana yang ngahuleng ngaraga menang aya anak di mana ayana jang kuping acan tua sami jisim abdi henteu terang duka di mana nguping oge nembe kaula nun pangresa juragan ya lamun teu apal barengan aing milu ka aing urang neangan ngajugjug ngidul aing sumpah lukut naon nagara wilubuk hideung jadi bodas
dada antel kana bumi buluan belut jangan orai can pangih aing mawa kamulang uluh pika kitu eta kadulur teh kawin pika kitu sabilulungan anak Pandawa teh eta ngarojongna teh kabeh turutan lain jeung dulur nah ari sia basa aing ditarikan kawin kalah mupuas jeung kalah bogoh deui ka majikan lanceuk teh sia mah deui batur mah siri rojong siri duku jadi teu apa Mar teu nun what nah maneh apa teu bujang bulan bujang hinga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan nguping oge neme abdi teh bulan hari maneh apa dawa abdi bulan iya apa cucungik sia apa teh apa naon sia teh kade ulah heureuy lalawora teh kitu teh keur bingung ulah diheureuyan keur serius aing teh wani heureuy tukang heureuy aing teh ulah banyol kade lalawora nya hoti mana sia teh dawala ulah karep sia ai sia apa teh apa naon ngan apa we uleuh lalawora teh sia teh hayang dijejek sia mah lalawora teh pida sia pida modaran ya ganti ayeuna keneh dumanda jeung apal teh sae ulah hayang diteteuk cingirna we sia teh punten atuh kapengkeran cing tanggung jawab sia tah eta deuleu sangat sungut teh sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut nu mata ulah saomong-omongna deuleu ulah lalawora balik semaka pihatur diuk punten kapeng sok ti ayeuna keneh we gan idek dek banyol sia teh mah potongkeun ngan cucungikna geura dawala ulah hampura ieu lain banyo lamun maneh banyo tingalikeun mamalana tah ceuk aing oge sia doraka doraka ti aing kieu teh lamun heureuy sia dipaehan wae ayeuna we paehanana kan cuman da moal apaleun moal bari oge da pasti moal apaleun nya kan kadunya teh heula keneh aing menya aing teh nyaho sia nyaho sanajan atuh da akapang heula napa naik pangalaman mah beda-beda rupa pengalaman hirup dina seni teh heula aing bieu nyaritakeun teu ngeuyeum ceuli teu ngeuyeum panon aing nyaritakeun apa sumuhun bener siapa hatenan kula eueuh lalawora sia cek aing oge podaran sia eta ku nyanyahoanan lain naon lamun maneh apa di mana ayeuna ai di mana mah duka kula iya sok sia sok ngomong sia dolos di korong dan cek abdi oge totongkeun ngajagaan dengkul kan yang da ngomong sia atuh da moal tek tiasa ngomong kumaha abdi aya dicekek ieu mah sunut pembuncangan jawab di mana nah mah duka ai bieu nyaritakeun apa naonana sia teh abdi mah apa teh kanu apaleun oh jadi aya nu apaleun aya kulan saha aya di dieu lamun nuduhkeun ka aing sia ku aing dikadek sok teh nyokeun aing mah sia
nya ge siareupun bapak ku aing ngaharep pendudungan ku aing dari penci kuriling sia. Bakat ku sieun. Ya bedog nanti abdi. Gan. Ya. Bilih nuduh ka abdi mah demi Allah sing dicekek jurig. Sok sumpah ungkulan Quran abdi teh terang. Naik irung segede emer nya kan. Siapa? Jadi aya nu apaleun. Aya nu apaleun persis. Lamun teu ngaku tengeulan wagan. Alah, ya.